Ayeuna Ibu Rita bade ngaulang ngeunaan paguneman. Hidup terang teu paguneman teh naon? Yuk urang pedar wae nya di dieu. Paguneman teh nyaeta obrolan silih tempas antara dua urang atawa leuwih. Bisa wae contona hidup jeung babaturan hidup atawa hidup jeung guru hidup. Lamun di bumi jeung adi jeung lanceuk atawa jeung ibu ramah hidup. Tah dina obrolan mah naon wae diomongkeun atau diobrolkeun bebas. Teu kudu ete mana, naon wae diobrolkeun. Paguneman teh lamun dina basa Indonesia mah sok disebut percakapan atau ngobrol. Jadi fungsi paguneman teh naon? Fungsi paguneman nyaeta ngamumule hubungan silaturahmi jeung papada jalma. Misalkeun jeung guru hidup, jeung babaturan hidup, atau mun imam jeung adi atau lanceuk hidup, atawa ka ibu bapa hidup, ya. Jadi ari ngamumule teh naon? Ngamumule teh nyaeta ngalestarikeun. Lamun dina fungsi paguneman berarti ngalestarikeun hubungan silaturahmi. Dina paguneman mah aya sistematika pagunemanana. Naon sih sistematika paguneman teh? Sistematika teh nyata bagian-bagian tina paguneman. Aya 3 bagian. Nu kahiji aya bubuka, aya eusi jeung panutup. Contohna kieu mun dina bubuka. Wilujeng enjing. Hei. Kumaha damang? Misalkeun shalom. Kamana wae? Wilujeng enjing. Tah eta bubuka. Sementara eusina biasana nepikeun naon-naon anu ku urang diobrolkeun. Tadi ku ibu disebatkeun, dina paguneman mah temana bebas naon wae tiasa diobrolkeun. Saparantos aya eusi, aya bagian panutup. Tangtos bagian panutup ge di dinya biasana sok aya kecap siga kieu. Hatur nuhun atuh nya, abdi angkat heula atau hatur nuhun nya, abdi mah bade uih heula. Hatur nuhun sawangsulna, eta kecap panutup. Tah sistematika ieu kudu diperhatikeun ku hidup. Entong sampai dina bagian sistematika ieu anu teu aya dina paguneman. Kalian ti sistematika paguneman, basa dina paguneman ge kudu urang perhatikeun. Aya 2 basa anu sok dilakukeun atau dipake dina paguneman. Nu kahiji aya basa loma, nu kadua aya ragam basa hormat. Tah dieu ku ibu urang pedarnya hiji-hiji. Yuk. Basa loma. Basa loma biasanya digunakan lamun urang geus deket jeung babaturan urang. Ya, jadi ngomong jeung babaturan atau jalma nu geus deket. Misalkan siga kieu. Maneh kamari kunaon teu sakola? Biasa, mencret. Tah, eta basa loma. Memang basa loma teh kaasup oge rada kasar. Tapi kulantaran geus deket, geus wanoh, urang bisa ngagunakeun basa loma. Basa loma oge nyata basa anu suasanana loma atau akrab atau teresmi. Kulantaran tadi suasanana loma atau akrab teresmi, basa anu digunakeun oge ngagunakeun bahasa loma. Bahasa anu digunakeun nu kadua nyaeta disebut oge ragam bahasa hormat. Ragam bahasa hormat biasana nyarita jeung jalma anyar pinangih atau bertemu, urang nepikeunana ngagunakeun bahasa hormat. Nu kadua biasa jalma anu geus pantes dipehormat, contohnya ka presiden, ka guru, atawa ka kolot hidup, ya, ibu bapa di bumi. Nu katilu digunakeunna pikeun kasaluhureun atau lebih tua. Jadi pasti kita gunakan bahasa hormat juga, ya. Nu kaopat dina suasana anu resmi atau rapat atau gempungan, pasti urang ngagunakeun bahasa ragam hormat. Bahasa ragam hormatnya sarua jeung bahasa halus. Lamun urang tos apal kumaha basa nu digunakeun dina paguneman, aya sababaraha anu kudu diperhatikeun. Nu kahiji, urang kudu bisa ngaregepkeun nu keur nyarita. Jadi urang kudu daria, serius. Ke lamun kieu nya batur nyarita, urangna ka mana wae, ningali ka kenca, ningali ka katuhu, eta artina urang serius. Padahal urang teh keur ngobrol. Nu kadua, henteu motong kalimah atau ngaganggu omongan batur. Lamun teu kapaksa-paksa teuing, urang entong langsung motong.
batur can ngomong can beres urang langsung kalanya kak saya ngomong ya karena itu ngomong kalanya nah eta teu sopan ya. Anu katilunya eta nyarita urang kudu daria tadi serius ya sorana kudu bentes a i u na jelas kudu tetela bener wajar ngomongna teu aya kesan cowong teh ya sombong gitu tahnya ngukujak ngomong teh aduh asa aing teuing teu meunang siga kitu. Nu kaopat nyaeta nyarita teh kudu antare teh lalaunan lah tong tarik-tarik teuing ngagorowok dan sebagainya nya tong siga kitu. Terus henteu gancang teuing ngomongna sarta henteu ngayayay. Ngayayay teh artinya ngomongna teu pararuguh ngaler ngidul teu pararuguh bari teuing naon nu diomongkeun. Salanjutna nyaeta urang ge kudu merhatikeun naon anu dicaritakeun teu meunang mempar tina jejer atau tema anu digunemkeun. Jadi ngomongna tong ngaler ngidul ka mana-mana. Lamun ngobrolkeun hijinya eta anu diobrolkeun. Anu kagenep nyaeta dina nyarita urang kudu ngagunakeun lentong nu merenah. Lentong teh sarojeng intonasi nya, intonasi. Lamun urang ngomong siga kieu. Wilujeng enjing. Duh, teu ngeunaheun pisan nya. Teu aya lentongna pisan, naik turun sorana teu aya. Beda jeung siga kieu. Hei, wilujeng enjing, kumaha da mang? Tah eta aya lentongna. Jadi lamun urang ngobrol teh, aduh, meni resepnya. Nu katujuh nyarita teh kudu dibarung ku rengkuh. Rengkuh teh naon sih gerak awak urang. Lamun misalkan urang ngomong punten, urang teh sok ngabungkukeun awak urang. Atau misalkan nepangkeun abdi budi disodorkeun dengan urangnya ta eta rengkuh. Ta rengkuh teh biasana sok dibarengan ku pasemon. Jadi lamun rengkuh nu merenah, rengkuhna merenah alus, pasemona ge alus. Pasemon teh naon sih? Sarua jeung ekspresi. Jadi ekspresina urang lamun judes, lamun udah ekspresina ngambek, teresep teuing teu harayang urang ngobrol nanya. Tapi lamun misalkeun pasemona marah mae, seuri, aduh urang ge resep ngobrol jeung manehna nya. Dina pagunuman tangtu aya tata krama basa anu urang pake. Tata krama basa dina pagunuman nyaeta nu kahiji ngagunakeun ragam basa loma atau basa hormat. Anu disebut tata krama basa atau undak usuk basa. Tadi dijelaskeunnya aya tingkatan basa. Lamun urang ngomong saluhureun, urang ngomong kanu leuwih ngabogaan jabatan, siga ka presiden, siga kumaha nya. Nu kadua tata krama teh nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa. Nu katilu ragam basa Sunda anu dipake diluyukeun. Diluyukeun teh disesuaikeun jeung kaayaan anu nyarita, keadaan yang berbicara atau kaayaan nu diajak nyarita ya jeung oge anu dicaritakeunana naon. Tah eta tata kramana. Tah jadi tujuan tata krama teh nyaeta pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Silih ajenan teh ngajaga perasaan. Lamun urang hayang dihormatan ku batur, urang kudu ngahormat oge ka batur. Ragam basa hormat diwangun ku ragam basa keur ka diri urang sorangan. Oge ragam basa teh dipake pikeun ngahormat keur ka batur. Ayeuna urang tingali contoh pagenuman dina video ieu. Eusina nyaeta ngenalkeun diri. Yuk urang tingali. Wilujeng enjing. Nepangkeun nami abdi Billy. Abdi Felicia. Kumaha da mang? Sae pangesto. Felicia teh sakola SD-na di mana? Di SDK hiji BPK. Upami Billy di SD mana? Abdi mah ti SDK genep BPK. Oh, upami Billy kelas 7 naon? Abdi mah kelas 7F. Oh, sami geuningannya urang teh sakelas. Sumohon geuningan sakelasnya. Mangga atuh, abdi mah bade uih heula. Mangga, abdi oge bade ka warung heula.
Wilujeng enjing Billy. Wilujeng enjing oge Felicia. Tuh, itu tadi teh contoh paguneman. Dina video tadi orang bisa ningali ya aya dua tokoh keur ngalakukeun paguneman. Tah engke hidup oge kedah tiasa ngadamel paguneman siga kitu. Ya, dina pertemuan-pertemuan anu salajengna engke hidup bakal dipaparin tugas kedah tiasa ngadamel paguneman. Pasti tiasanya sadayana sakitu wae pengajaran paguneman ti Ibu Rita. Tong hilapnya tetap sehat, tetap semangat. Sampurasun.